calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus. Wah, wahara. Lamun sujud, angel. Lamun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir sujud. Lamun loba jelema masya Allah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, lamun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir mah kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik wari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf. Sasaranana adalah qalbu. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus. Wah, wahara. Lamun sujud, angel. Lamun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir sujud. Lamun loba jelema masya Allah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, lamun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir mah kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik wari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf. Sasaranana adalah qalbu. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus. Wah, wahara. Lamun sujud, angel. Lamun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir sujud. Lamun loba jelema masya Allah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, lamun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir mah kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik wari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf. Sasaranana adalah qalbu. Calanana leuwih panjang tibatan samping.